Assalamualaikum hapunten baraya sadayana. Alhamdulillah ayeuna parantos dinten Rebo deui baraya urang ngaraos Quran baraya di majelis Al-Ikhlas. Pukituna abdi bade ngamacaneuten baraya aya usus baraya urang siapkeun ususna dibersihan heula baraya sapertos kitu dikeuretan teras we tambihan bumbu racik sareng daun salam sareng daun jeruknya teras dikulubkeun teras we ieu bumbu-bumbuna urang goreng heula baraya sapertos kitu dicoper sapertos dicoper urang tumiskeun deui baraya tong hilap oge bumbu-bumbu anu sanesna seseningna baraya teras we tambihkeun eta si usus anu kenging ngulub tadi barayanya tah pabiasak tos we urang siapkeun ieu kulitna baraya biasa we ieu aya tepung aci sareng tepung tarigu tambihan bumbu-bumbu tambihan we ku cai panas baraya saparantos kitu tos diaduk-aduk nembe we ku tangan we baraya supados nyampur sareng kalis baraya pami atos kalis nembe urang buleud-buleud baraya bade ditimbang mangga bade henteu oge teu sawias baraya tah saparantos kitu tos dibuleud-buleud lebetkeun we kana plastik baraya abdi mah bade didedetkeun ieu teh baraya supados gepeng saparantos kitu digepengkeun deui nya supados rada tipis teras we dikaluarkeun tina plastik lebetkeun we kana cetakan baraya teras lebetan eta usus tadi baraya teras we ditutupan dicapitkeun nya baraya tah pami aya anu kalaluar adonanana dirapihkeun baraya parantos kitu urang goreng we baraya tuh dina minyak panas. Alhamdulillah parantos beres alhamdulillah crispy raos pisan baraya sakitu we penginten ti peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.